Sampurasun pemirsa, tepang deui sareng simkuring Ahmad Fahmi Miftah dina acara Warta Sunda. Pasar Induk Caringin anu lokasina di Kecamatan Babakan Ciparai kahuruan dina dinten Sabtu 25 Januari 2020 tabuh 8 enjing-enjing. Akibatna lahan saluas 570 genep meter persegi anu diisian ku 48 jongkok ludes beak ku eta seuneu. Teu aya korban jiwa tina ieu kajadian. Tapi diperkirakeun anu dagang ngalaman rugi sampai jutaan rupiah. Kahuruan ieu disebabkeun lantaran aya korsleting listrik di salah sahiji jongkok nu aya di blok E1. Saloba 17 unit pemadam kebakaran dikerahkeun ku pihak pemerintah setempat jeung berhasil mareuman eta seuneu dina waktos 2 jam. Nyaeta dina tabuh 10 enjing. Sakitu nu tiasa dipidangkeun dina dangeut ieu, simkuring Ahmad Fahmi undur diri, tepang deui dina Warta Sunda salajengna.